Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui jeung simkuring si Panata Calagara. Pemuda idaman teh panginten nyaang di Himbar TV, Himbar Channel. Nah, numutkeun saurna mah cenah di Cikurutuk teh aya nu namina Padepokan Himbar. Tapi duka naon ya Kang Himbar teh? Da abdi kita terang Himbar teh ngapung gitu atau himbar teh tempat atau dopi kumaha panginten urang dong kapan wae wah ka Padepokan Himbar. Ayo Kang sadayana. Alhamdulillah simkuring parantos dugi di ieu Padepokan Himbar sareng di digireun simkuring tos aya wawakilna ti Himbar pangintennya kanggo salajengna mah urang langsung ge taroskeun dupi Himbar teh naon sate acan taroskeun Himbar naon panginten tim sagigireun simkuring mangga diperkenalkeun heula panginten. Atur nuhun pisan ka Ang Yudi panginten ti Himbar TV nu parantos keur sarurupaheun ka ieu Padepokan. Utami nama panginten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun simkuring teh Sandi Lesmana. Kalasan simkuring di paguyuban teh diangkan jantan sekretaris pangintennya Sekretaris untuk tukang tulis bari jeung tulisan butut oge lah mohon leres-leresnya. Ti dieu meureunaan simkuring di Himbar namanya teh naon? Himbar teh naon gitu Pokoknya bade ngajawab pertarusan di Kang Yudi. Janten Himbar teh tina singgetan tina himpunan baraya Sunda Kiwari Kang Yudi. Himpunan Sunda modern panginten atau napi kumaha sanes janten Sunda anu mengikuti zaman gitu. Janten motekar lah. Alhamdulillah. Aya panurusna pangintennya Mohon jati diri orang Sunda teh. tah itu laras pisan jadi jantan di Himbar teh pamit saur kolot teh mah namanya saumur jagong namanya berdiri teh namanya kamari kaping 31 Oktober tentunya 31 Oktober. Jangan lami panginten. laras kelarasan da dibentuk Himbar teh sanes mung saukur dibentuk tapi aya latar belakangna naon pangintennya abdi kali rengangan ngadirikeun Himbar panginten tinu rasa kepedulian sareng utamina mah ninggal marumuran kali ayeuna anu ibaratna mah anu tos teu emut deui pangintennya. Lares-lares sanes ieu anu budaya Sunda nu baheula tina tata titi sareng ge anu ieu na we anu sapertos anu bahasa panginten eta di Himbar teh hoyong diieukeun deui panginten dimumule deui pangintennya ngaguar deui gitu pangintennya. Janten ku rasa ieu lah ku rasa prihatin simkuring sangarengan teh ka generasi kapayuna ka adik-adik simkuring utamina ka anak incu kapayuna panginten bade dikumahakeun ieu sanes tari karuhun pangintennya jati diri arurang bade dicanak ka mana gitu. Da kumaha geuningan tinu seni budaya mah numutkeun saamot simkuring kirang perhatian gitu di pemerintah. Mohon alat santai eta panginten ka para pemerintah. Salares nama panginten gitu. Tadi panginten arti nama Himbar teh himpunan pangintennya himpunan kumpulan. Oh kumpulan.
kumpulan tah pami maksad sareng tujuanna kalau resan maning kumaha tah dihimbar teh maksad tujuanna himbar teh gitu di himbar teh panginten tinu pergerakanna eta aya anu utamina mah silaturahmi. silaturahmi Dan silaturahmi kadituna meureun ngamumule seni budaya terus malah cai nya mupus ti deui lemah cai sareng sosial kemasyarakatan silih asih laras disebutna Siliwangi teh pangintennya mohon kadituna mah silih wangi eta panginten ringkesanna nama ringkesanna alhamdulillah sae nya padepokan himbar teh beusi nama dan tadi teh terus kena maksud panginten tujuanna atau serengse urang taroskeun deui we pangintennya ka Mang Animna supados rada jelas ya naon cenah himbar teh anu salaresna teh manawi produkna tos aya Mang Anim ti himbar teh tah salarasan di himbar mah kieu Kang Budi abdi teh rasa keprihatinan abdi nya seueur seniman seueur budayawan seueur anu lah masuk muncul karar itu tapi rasa kepedulian ke generasi penerusnya itu pengen kirang diperhatikan kalau mah China oge gitu mata seueur anu nyanyanak pribadina masing-masing lah ari ti himbar mah janten ngarangkul gitu tinu sabeugetan teh aya tujuan gitu aya tujuan janten sanes abringan gitu nya abringan tuh mohon da arurang merenang ti himbar teh hoyong lah da kalarisan program teh terus berjalannya abdi sinarang renengan teh teu acan waka kamu program-program anu bersentuhan sareng masyarakat kalarisan eta nuju magehan heula lamun cek bahasa modern mah pondasi tapi nuju aya pembimbingan tapi pelatihan tina seni budaya kadituna kamu kaulinan barudak ke dimuncul-munculkeun deui kemudian itu teh insyaallah saya lobatnya unik termasuk unik padepokan himbar teh janten nu disebat padepokan teh panginten teu sanes kana anu kusim kuring diterang mah panginten padepokan teh isina teh silat meureun isina teh gitu kami di himbar mah seueur geuningannya gambaran mun himbar teh janten kana sosial budayana aya nya senina aya sagala rupina aya alhamdulillah janten abdi kan pami nyaroskeun abdi peribados gitu nya abdi teu tiasa naon jujur wae sim kuring teu tiasa naon mung abdi gaduh niat anu kalintang ageungna ku tina sajeroning hate sim kuring ngaraos reueus pangintennya ku adab seni budaya linuhung ditinggal para leluhur janten tinu contoh hal alitna panginten tinu bahasa bahasa aja sekedik-sekedikeun anu tergabung di himbarnya terus we di pasien edukasi da geuning saur sepuh mah upami leungit basana hancur budayana laras pisan saya lamun hancur budayana tentu hancur bangsana gitu saur sepuh tah sanes laras Mang Anim aduh ka agreng kieu geuning nya Mang Anim teh selaku sekretaris pangintennya sekretaris pami di Kasundaan mah disebatan teh naon tah pami sekretaris teh lamun tina bahasa Sundana panginten
sanes tawis datra atunya Oh, mohon. Kono ulis ngentennya. nu tungtung nalis lisan Mohon. sabab saning halis leres eta mah. Panjang deui kana zaman zamannya. mohon tapi rada alim ngaguare. Nah, panginten sakitu ti abdi mah ngeureunnan salaku Panata Calagara numutkeun keterangan ti himbar teh itu padepokan himbar teh kesimpulanana mah panginten himbar teh inti nama riungan barudak panginten anu isina teh seseueur nama orang Sunda teh panginten sanes orang Sunda artinya kamu mulai panginten isina mah seueur sagala rupina panginten mangga mah aning bilih bade nyantungkeun naon di himbar atuh Ada di simkuring mah merenang pesan sareng pesana ti himbar gitu. ayo urang sasarangan rupiah namanya anu bade gabung mangga anu alimnya teu sawi ya wah Terus eta mah teu biasa dipangsa. nya rupiah malah urang salaku merenangnya nu pituin Sunda nulas pituin Sunda kan ada hari himbar ngomong wadah panjenengan anu kanono mana hayu urang rekatkeun deui ieu silaturahmi ieu upami ngangken keneh anak ijuk isuna mah hayu urang sasarangan gitu kanggo panjenengan anu ka tokoh-tokoh seniman budayawan atau abdi pamarentah parangitan nyuwunkeun rojonganana Mohon. sareng upami misalkan anu minat ieu buat rekan-rekan di mana wae kantun sumping wae panginten padepokan da moal disaha-saha panginten da sadayana oge dudur gitu salam saampar sapajajaran da di himbar kan aya ieu istilah nama sanes slogan kumaha dupi sloganna teh sariungan satantungan saamparan samparan sapajajaran alhamdulillah sae manawi aya yel-yel atuh atanapi kumaha panginten ti himbar teh anu ngariungkeun barudak teh mohon balik upami barudak teh kitu di himbar saat latihan penca tapi saat latihan karinding atau apa biasanya sok ayah iya himbar ngabuana oh maksud ngabuana ke sana sayang dunia kamar alam marca pada tapi nanya orang sasarangan lah alhamdulillah pangintennya sakitu geuningan lebetna himbar teh sakitu modal naseueurna kitu himbar teh tah panginten mah ani urang penutupan wae panginten urang sasarangan nyarios himbar ngabuana pangintennya mangga ti mang ani manu nyariosna panginten ya himbar Ngabuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.